sia ulah lu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran. Urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing mungpeng jadi wali, ku aing di catatan kabeh cicing sia malaikat. Amboh cak malaikat. Cicing aing urusan jeung Allah. Allah bebeda deh laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh ngatu aing nu teu salat ulah dicatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aya apan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula, cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti. Atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah, geus sumaha bae atuh Abdul Qadir. Catetan punyana. Wah, murid-murid nu beat catet, anu takwa catet, anu korupsi ge dicatet. We kabeh catet, Kapolres aya dinya, Dandim aya dinya, ngan ditungtung. Aya kabeh. Catatan murid aya. Begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti, ieu can anggeus catetan. Pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu. Kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catetan deui. Tahun 2017 tahun terus ya dicatetan we. Engke sabodo sia atuh Abdul Qadir ari kos kitu mah. Dicatetan we terus. Saha nu nyatetna kula? Cik Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir. Teu kumaha atuh? Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah kata Syekh Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir doang. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet janggeus. Anu brengsek ku maneh pan dicatet bae. Eta Gusti, hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam. Ajur naon? Dek neuleuan catetan murid kula beusi aya nu di ka neraka malaikat Malik diancam ku sia. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atuh lah. Dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeran mah. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat nu korupsi makin korupsi. Asal Abdul Qadiran bae. Teu ditarima ku Abdul Qadir ge. Nah, iyalah indah jasa urang nyediakeun karomah. Terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna. Wah, mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah. Ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun. Kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi, geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin, geus puguh wali-wali sanga.